Assalamualaikum, hapunten baraya sadayana. Kaleresan abdi ayeuna bade ngaos sahriahan ngaos kitab di Pesantren Al-Hikam. Tu abdi ayeuna gaduh beas ketan urang damel we ulennya, satos kitu beasna urang kumbah heula, saatos dikumbah urang uyahan baraya, saatos diuyahan oge urang ocok-ocok parantos kitu urang lebetkeun kana mejikom. Pami atos asak urang alihkeun we kana baskom margina bade ditutuan baraya, satos kitu oge tong hilap pasihan tadi kalapa parut anu parantos di seupan ya baraya margina supados henteu cepet basi. Saatos beres tuh urang lebetkeun kana wadah supados gampil mungkin ngeuretanana baraya, satos kitu urang goreng oge eta ulena dina minyak anu panas. Tuh geuninganan parantos beres. Masya Allah. Urang ngadamel oge ieu sambelna aya oncom, aya bawang daun, bawang bodas, cengek sareng cikur sareng gula. Urang rendos we sadayana eta parantos kitu urang goreng sadayana eta sareng bumbu-bumbu anu tadi lebetkeun oge ieu si oncomna baraya. Tuh labetan oge ku cai panas tong hilap deui bumbu-bumbuna. Tuh parantos abdi ayeuna aya di Pesantren Al-Hikam tuh nuju ngalogat baraya. Masya Allah tabarakallah. Teu hilap oge geuninganan abdi teh dipasihan tuang baraya, tuh tuang sareng sagala rupi tuh seueur. Masya Allah tabarakallah. Hatur nuhun teteh kanggo alumni Al-Hikam oge sadayana. Sakitu we panginten ti wibados. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.